jadi dia teh resep kabeh ka aing. Tinu ngewa meneangan jalan supaya aing rubuh. Komo tukang seni menggareleuheun teh ka aing. Kena waspada. Marukana. Sebut game baheula ngan. Tah kinten-kintenna kumaha ya? Pun anak pada ditampi guru ilmu. Ye sae. Hak sadayana ari ilmu mah. Laras? Nya. Pagi-pagi aja. Mung panginten kedah aya we syaratna. Syaratna naon? Kahiji kedah aya ijab teu kenging ngawakilkeun. Duh, kedah langsung. Ti kanyarita kanya Arjuna. Manawi Gusti Prabu nampi kaula jadi siswa di dieu. Kaula teh hoyong ilmu kagagahan kasaktian kamandragunaan sapertos salira Gusti Prabu. Sanggup teu syaratna. Ceng syaratna teh naon? Hayam bodas? Sanes. Ayam camani. Hayam cemini? Ada Sanes. Maksudnya macam mani. camani. Ku sapi? Sanes. Kumeh hideung. Meh hideung? Sanes. Ku hayam katawa? Sanes. Hayam pelung? Sanes. Sanes. Ayam kate. Kedah naon syaratna? Syaratna teh nyaeta kudu jadi jelema tega. Amui. Kedah jadi jelema tega. Lamun aya pamadegan dina hate aya nyaah tah lepaskeun heula ka nyaah dina hate. Wah, eta yep. Maksudna nyaeta syaratna teh kudu ngirim bangke jelema menang neuk opat. Allah. Amuing. Bangke jelema kengeng neuk opat. Nya. Bangke ti kuburan dikali lain nu hirup paehan heula. Mesinna Sumanto. Kudu tega mencit jelema. Iya. Diteuk-teuk jadi opat. Bungkus bawa ka dieu. Allah. Syaratna. Sabab kaula salaku guru nyaeta pikeun nambah kakuatan ilmu kaula nyaeta kaula teh kudu ngadahar daging jelema. Allah. Hey. Karareueung. Arjuna murid Sumanto dulu itu. Kanibal. Jelema kanibal. Sanggup Arjuna? Aduh, abot geuning ama berat. Bot bulan kitu mah. Pilih ku ajeun. Wah, Ngorbankeun jelema hiji deuleu. Tapi anjeun bakal jadi jelema gagah sakti mandraguna. wallah. Pilih tani laras. Kinten-kintenna ti golongan naon tah? Cing. Rakyat. Itu apa? Rakyat cenah. Kita geuning raya. Istri pamaget lalaki malah jelema nu pangkolotna. Duh. Nah, hawa ke ngareng ha. Kade lamun menta dorna ulah kasep. Kajen teu gableng ilmu deuleu. Mending melak bawang. Aya kasieun. Hirup tina bawang oge loba nu beunghar deuleu. Nyanya tuh. Ah barina ge aing melin rakyat. Jeung teu kolot-kolot teuing deui. Aduh. Nah aya jelema nu pangkolotna di dunya aya. Nyaya keneh gitu. Saha? Ngaranna nya mimitina astungtungna mimitina astungtungna Ye. Samsudin. Sanes.
Syamsuddin Atuh tungtung lagi mimitina mah bener es Dedi Rosida eta mah tungtungna sareng D mimitina ieu mah mimitina TS tungtungna R Sunandar eta ulah teh mandang ora keneh jeung Kasep deui ngan halisna geus dugul saprak gering ada ngora kene butak ongko nya saur kene saha nger ngaranna Semar Semar enteng geuning sugan ai suka teh hese sugan terek bangga lain terkena si eta nya ulah jelema kitu terkena teh si koplok cecak teh boga HP itu teh apa dugikan negara ieu nya gitu. gampang Kasep Arjuna geuning meuni irit aduh teu tega ama nah make teu tega kahiji rakyat kaula kaduana anu ngasuh kaula ngasuh da dibayar ngasuh oge teh dibayar kumaha mun kitu ku bapa hidup baheula teu dibayar dibayar jeung moal doraka deui maehan Semar mah eueuh tina Qur'an sok tingali dina Qur'an dina hadis aya jelema nu ka neraka maehan si Semar eueuh doraka kene maehan si Meut neraka kana micen bawang marukana sok pikir teu tega ama tawayana moal meunang ilmu atuh mubadir ini ka dieu teh jauh di jugjug anggang di teang mubah atuh mubah nah moal naon maehan si Semar mah angguran alus ibadah anu sok nyebarkeun panyakit flu burung teh si eta panyakit kaki gajah teh si Semar kana bener nya Gusti ceuk abdi ge kiat pisan pamandangan jadi hese na Pandawa dijajah teh eta hatena kana pisan iman kaimananana kararana nya nya kana iman atuh marukana mode urang pamulihan kararana aja gitu imanana mohon ulah nya pageuh pisan ulah pamandangan Karuat fondasi iman teh. pondasi iman teh kararuat ngan pondasi jalan rusak Sabar akan bertahap. apaan pamimpinna ge karek jadi kudu sabar waraga jalan teh panggedena dulu teh pangmahalna biayana teh teh samiliar teh ukur 10 kilo oh terukan teh kita kudu sabar kitu ge lamun gembleng semena teh dihakan saware heeh masuk diselewat ke sabare mah Mun disemplekan wah. da ayeuna mah jelema teh rarakus gini rakus kumaha tong borohakaneun anu ngeunah semen aspal ge dilegleg masuk diserotan gitu bener kuat kurang amarta kuat pisan imana budayana imana eta boga layang jamu sekali musada pang-pang nama Gusti jimatna teh eta padoman hirupna teh eta pedoman hirupna da eueuh deui di nagara mana-mana oge anu boga lambang keagungan nagara teh lintang ti amarta rianti ku amarta ceuk ama mah mending dae ke kasep dae mending ilmu dan pira maehan si Semar pira dicacang mending ilmu rasakeun mencit hayam
asup kurban ongko teteh. Ajak heula Semar ka leuweung. Olo urang nguseup gitu. Moro bagong. Ajak moro. Kalau heula lemu heula. Ari ama seneng lauk kengeng nguseup. Teu beuki. Menang nguseup, menang ngecirik teu beuki ama mah. Namun menang Baikana wet Nah naon atuh anu seneng mun menang meuleuh mun menang ngagoreng beuki. menang mais. Da menang nguseup mah tah keneh. Tapi heuh bener teh mah. Ai jawabanna mah. Gitu. Seri pondok teh teteh. Nya atuh teu nanaon ama sanggupan. Upan. Menang ilmu. Benang ilmu na wah hebat anjeun. Nya bukan ngajago lah. Nandingan dewa. Sae mangga Gusti Prabu kumaha kaula sangem pikeun maehan Semar malah dicacak jadi opat. Sok bawa ka dieu. Sanggeusna anjeun mawa bangke Semar ka dieu heug ku kaula diwirid ilmu kagagahan kasaktian kamandragunaan. Alah sanggup sangem heuh tak kitu ulah ngerakeun jauh-jauh. Dinten iraha kaula kedah lumampah maehan Semar tong diisukeun lamun hayang ayeuna mah ilmuna. Ayeuna ajeun Hruinit. Ayeuna bade mios maehan Semar jig. Hayu jeung ama. Timbalan. Hayu jeung ama. Ngan meureunna tina parapatan ama marek langsung ka jajar Sokalima. Hideep mah langsung ka Amarta. Kitu. Eta papisah dinya we di parapatan. Bener anjeun. Dek ngaguru ilmu ka kaula. Leres. Senopati ulan Gusti barengan Arjuna bisi bohong. Bisi robah pamadeganana di jalan. Saksian nah bener dek guguru ilmuna atawa dek ngolongan ka aing. Oh sae mangga. Kumaha lamun dibarengan ku kaula Arjuna sae mangga atoh we nu aya. Nah, Gusti kitu gini. Jing barengan. Bawa wala dia balad. Tapi ulah kaciri ku jelema. Kudu nyiluman. Mangga Gusti, mangga. Mangga kaula nu. Mang oge atuh da bade wangsul sakentenan. Saena mah kulem we di dieu. Sawengi mah. Sanes waktos. Kapan palai goreng bawang. Bilih bade nonton film Blue di dieu. Entong kegituan kan. Geus kolot. Tah kitu jelema eueuh agamaan teh kitu. Dianggap teuing beurina ge. Aing mah lalajo nu kitu sok meungpeun. Mampeun ngan carang teh. Dipeungpeunan kuna kuayakan. Tah kitu ke mang bade wangsul ayeuna. Sae atuh aya teu kengeng di janet mah. Hayu Arjuna bareng Arjuna balik. Mangga nger anger Senopati. Ulah mangga urang sareng we. Mangga. Hinit wayahna barengan. Jing bawa bangke Semar ka dieu. Lamun anjeun bener hayang ilmu ti kaula. Permios nger. Mudah-mudahan sapamunut ilunan saparjatina kanan. Mudah-mudahan. Permios wilujeng salam we kasadayanan waya di ditu. Sae.